Bulan Muharram teh adalah bulan yatim jeung piatu. Wajar lamun urang nyengsarkeun duit setahun sekali ngebagi ka yatim piatu, wajar, aya pantes, aya meujeuh. Budak ibu datang Idul Fitri, baju dialusan, ditungtun ku inung bapa, gek hareup jigireun, sasalaman, toong budak yatim. Saha nu ngabajuan, saha nu nungtun. Budak ibu dihina batur, ibu milu nyarawang ka batur. Gagabah sia ngahina anak aing, saking ku ibu keheul kanu ngaledek, tapi budak yatim dihina, saha nu rek melaat. Bener? Makana hadirin, Muharram ayeuna urang jadikeun momentum mikanya ka budak yatim. Inilah keilmuan. Maka asup ancrub karena bulan Muharram aya naon atuh kajadian dina bulan Muharram. Loba kajadian bulan Muharram aya petikeun eukeur ibu. Nabi Ayub alaihi salam udur nepi ka 11 tahun, malahan dina lututna keluar bilatung. Tiap dek salat bilatungna dilaan, nge salat bilatungna diasupkeun deui. Pamajikanana stres, hejangar ngareupan salaki kitu, mimiti mah sabar kabeh dieukeun nanya jeung nalek, akang teh pangkat nabi, cing we wawartos ka Gusti Allah, abdi teh jangar, abdi teh stres mikiran, abdi teh lieur, sabar ge ngaran awewe. Cing atuh menta ka Allah, menta dicageurkeun. Sabab posisi Nabi Ayub harita dina kaayaan awak pinuh ku bilatung, bari bauna luar biasa. Cicing dilemur, diusir, dibawa ka hiji leuweung, dituturkeun ku pamajikan anu satia. Tapi sasatia-satiana pamajikan tetep bakal bijil godaan.